Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji cariyos fiksi mini kalayan ngabantu judul Prit. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan. Teh Rani mah tega kakabogo tanya Ceuk rina nu diuk kigireun karunyaeun ka kuring basa di panglalajawan. Sedengkeun lanceukna keur anteng ngobrol jeung si Maman. Muhun cekeng bari ngaharuk. Nyeri mana? Talekna bari neuteub. Tang tos aturin da teh jalmi walon kuring rumahu. Tos we sareng Rina antepkeun si teteh mah. Nah, teh Rina mah kitu kakak bogoh tanya Cik Rini nu nangtung gigireun karunyaeun ka kuring nu cicing sorangan basa nongton maeng bal. Sedengkeun lanceukna keur anteng ngobrol jeung si Junaidi di peuntaseun lapang. Muhun cekeng ngaruk. Padahal bobogohan sareng teh nembe 2 sasi. Ari ayeuna tos ngolembar deui. Pokna bari nyepeng kana pigeulang. Kuring ngarahuh tarik tenembalan. Karasa Ramona ngaranggem dampaleungeun. Basa males ranggeumanana manehna nyarita. Ngan kuring mah bungsu teu boga adi deui cenah. Bari nyuntrungkeun satakerna ka tengah lapang. Prit, curug wasit bentik ngusir kuring sang kanyisi. Cag baraya sakitu anu kapihatur cariyos fiksi mini Prit. Nembe pami ditengetan mah salasna aya 2 tokoh istri anu cumarios. Nu kahiji Rina, nu kadua Rini. Eta sadayana Rai Raka.
kumaha parantos ka impleng kinten-kinten naon salosna masalah inti tina caros nembe. Sapertos biasa kuncina aya dina paguneman atanapi kalimah pamungkas. Nah, ieu mah dina paguneman pamungkas anu di carioskeun ku Rini. Anjeunna nyarios ngan kuring mah bungsu teu boga adi deui cenah bari nyuntrungkeun ka tengah lapang. Tah eta kata kuncina teh. Ka impleng kinten-kintenan maksudna. Janten ku si bungsu mah ka pendak. Naha raka-rakana ti kawit Rani dugi Karina. Bet kabengbat kuno sanes sanes nama sanes kabengbat emang ngahaja akal-akalan si tokoh kuring di dieu ngahaja ngutus rerencanganana si Maman sareng si Junaidi eta teh duanana rerencangan si tokoh ngahaja cenah ngahreuyan supados si tokoh kuring tiasa gentos kabogohna gentos bebenena dipapai tinu cikal Rina teras kanu kadua Rani teras nu katilu Rini mung hanjakal Rini mah calakan jalmina janten katahian yen si kuring teh penjahat cinta oyong dipoyong mapai ti cikal dugi kabungsu hayang janten kabogohna nu pada akhirna disuntrungkeun ke tengah lapang kalau sanuju ayat turnamen main bal nya atuh wasit teh langsung niup piriwit prit bari ngusir cenah nyisi. Aduh gitu baraya Kang Has, mudah-mudahan jantan pamubarahan amanah imah mung saukur carios guguyon. Hapunten kana kakiranganana kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.